Wilujeng sonten ka Baraya Pasunan Qatar tepang dangu deui sareng hidalang. Ayeuna suang lajengkeun carios nyambung anu katunda mangkukna nyaeta si Ronyok anu kasalapan. Ngaguar kamari lamunan si Ronyok ka alam katukang mangsa manehna dirorok ku Ki Buyut jeung ini Acih. Lamunan si Ronyok buyar basa manehna ningali aya nu ngolebat hideung ngabeleg-beg hareupeun imahna. Korobas eta sora jalma nincak kalakai anu garing. Saha eta? Si Ronyok nanya. Jalma nu ngolebat teh diharudum ku sarung, lempang gagancangan kabeh lebak. Pasti manehna teh bangsat iki mah. Cegeureuh teh hate si Ronyok. Teu loba pikir deui ngan sebrut we si Ronyok narajang. Curalit, cebrot. Si Ronyok ngajaul ka Jemantara bari sukuna najong eta awak nu diharudum ku sarung. Toba! Eta jalma teh langsung ngajurah roh. Saha sia? Maling naon maneh? Si Ronyok bari netep seukeut, panonna muncelik herang katojo ku cahaya bulan. Rek maling naon atuh Ronyok? Apaan dewek ieu si Ocin babaturan maneh? Atuh. Enta tadi ngomong. Nah, atuh make diharudum sarung sagala. Si Ronyok nanya. Dewek rek kawalungan deuleu teu kuat. Hayang miceun. Cek Ocin. Jadi beuteung teh kadahar sambal bieu teh. Atuh salah sasaran atuh lamun kitu mah. Ampurannya, aya siga teh bangsat. Si Ronyok barinya kakak seuri. Sia mah tak tage tetempo heula atuh. Sing bisa ngabedakeun mana bangsat, mana nu rek ngising. Ocin cengkat bari ti buburanjat. Kebat kalebakeun. Kalemur si Jamaka ngagidig rek ka walungan. Si Ronyok asa kagugu ku paripolah soranganna. Panjog ka imah leutikna blus asup. Kurah korehna ngan kadaharan. Aya huy boled atah tilu gelempeng orok. Cakruk eta huy teh digaras ku manehna. Tepi kabeak. Seubeuh cacatrek suruput cai sakendi teh diinum bari ngalekik. Dug manehna ngagoledag dina palupuh. Ker sare teu inget di bumi alam. Si Ronyok hees dug sek awakna kacapean dipepende ku sora jangkrik jeung cihcir. Urang jag heula lalampahan si Ronyok nu karek ditinggal maut ku Ki Buyut guruna. Ayeuna suang guar lalakon Enden Citra Resmi atawa si Bentang putrina Gan Permana. Wanci rebun-rebun si Bentang indit ka pancuran tukangeun imahna nu rada nenggang. Bari ngelek seusehan. Awakna nu sampulur koneng umyang teh dibungkus ku samping kebat. Hariguna nyeungseu mani matak inyur. Ciduh mata kaluar kanu ningali. Rambutna nu galing muntang panjang sacangkeng ngahaja digebaikeun. Matak nyeredet kanu nyerangkeun.
Lumpang nalir macan tenangan. Imbitna eplok channel gutak gitek deung deleueun. Estuna teu aya cawadeun. Jigana Mang Lilit tahu meningali langsung eta tahuna langsung dibabetkeun bari ngarontok nyi Bentang. Kawentar ku geulisna si Bentang loba kolot jeung pamuda nu kaedanan ku si Bentang teh tong boro jalma biasa dalah menak oge atuh nepi kabung bulengan ku kagelisanana malah mah pernah aya menak ti Manonjaya nu nemahan pati ngagantung karep dina tangkal pisitan alatan ditampik ku Enden Citra Resmi gesruk manehna teh tonggoy we keur nyiseuhan Enden Citra Resmi teu katangar tukangeun si Bentang aya opat pasang mata ti kajauhan keur nyerangkeun bari kumetap ngintip jelema purunyus mah tiba-tiba lagi aya we ti ka ayeuna nya edun euy geulis pisan eta awewe teh ceuk nu saurang bari pas nareng hapranjug anjing heuh cenah mah lain teh si Bentang lemur cijamakak mah bisa urang ge mairan bari jeung olohok mata simeuteun nu kieu keur pitumbaleun guru urang Ki Gagak Mas mah keheulaan euy mun tong ditumbakeun deuleu sameme diguna sika ku manehna urang asaan heula kuduaan kumaha satuju teu calaka di lain jabra si Horeng eta teh anak buah komplotan begal nu diluluguan ku si Bewok teh anu di leuweung sancang aya lain eta dua jalma teh si Gombar jeung si Jabra nuker ka papancenan neangan parawan anu bakal disebakeun ka guru anyar ti Bewok pikeun ngalap ilmu rawarontek teh nyaeta Ki Gagak Emas. Urang beukeum wae kitu ayeuna. Si Gombar ngaharewas, "Ayo Kang, ayo. Cuang tinggal euy." Si Jabra nganyakeun. Katayap maranehna teh duaan laleumpang lalaunan bari culang cileung. Anu krawak awak Enden Citra Resmi teh ditangkep ti tukang ku si Gombar. Tulung. Si Bentang ngagorowak meta tulung. Ceceng geulis, hayu suangilu jeung Akang, rek dibuahkeun. Si Gombar bari terus nangkep. Si Jabra bari culak cileuk nepo kaayaan bisi aya jalma nu mergokan maranehna. Kancang Kang. Si Jabra marentah. Keur kitu gep leungeun si Gombar digegel ku Enden Citra Resmi. Jadol teh bari muringis naon ka nyeri si Gombar ngowong. Ngajerit ngowong teh atawa ngoceak gitu. Si Bentang lumpat di tampian. Si Jabra langsung nyegat di hareup. Rek lumpat ka mana geulis? Hayu jeung Akang suang ka leuweung. Si Jabra balik kulat-kelet gumasep. Teu seudi teuing. Si Bentang bari nyeduhan. Anjrit. Dewek diciduhan amewe euy. Bae ciduna ge seungit. Si Jabra barinya kakak. Si Gombar rek nangkep Enden Citra Resmi ti hareup bari kumetap ngacekuk. Suku Nyi Bentang nyayang dina kemplong si Jabra. Aduh, ieu goblok be. Aduh. Si Jabra nukupan kantong Semarna karsa seueul. Palangkakan lalaki ditajong sateker kebektung. Karasana kumaha urang. Banyak teu becus jangkalak awewe acan. Si Gombar muleuleung ka si Jabra. Si Bentang lumpat muru ka imahna nu rada nenggang di tampian. Si Bentang lumpat muru ka imahna nu rada nenggang di tampian.
satarik-tarikna oge lumpat awewe atukna ngancak leungeunna karawel ku si Gombar. Cakakak si Gombar teh nyakakak. Mereka mana gelis? Suang sosonoan heula jeung Akang. Yuk. Si Gombar bari muntir-muntir kumisna anu sagede tai. Barang keur kitu teu kanyahoan ti mana datangna. Aya jelema make dudukuy. Celebet, celebet, celebet. Si Rasi Gombar aya nu nempong. Goblok. Si Gombar kontan ngajengkang. Dek naonan sia teh? Cek eta pamuda bari ngagere ceuli. Kang Ronyok, eta jalma duaan teh kurang ajar kagak dabah ka kuring. Si Bentang bari rawah riwih langsung nyalindung ka ngeun awakna si Ronyok, nu keur nangtung bari ngagere ceuli. Calik we enden mah. Keun nu kieu patut mah bagian Akang. Si Ronyok bari ngusapan leungeun dan citra resmi. Oh. Jadi sia anu aranna si Ronyok teh nu ku dewe keur ditingker. Kabeneran pisan. Mane ngajurik teu kadeuleu. Sia rek jago. Teu nyaho dewek anak buah si Bewok. Cek si Jabra bari jeung masang kuda-kuda. Kamana si Bewok ayeuna euy? Rek dientep kabehan ku dewek. Si Ronyok teu neung-ludeung. Loba budah sia. Si Gombar bari serepet kalugas bedog panjangna. Maju kabeh duaan. Kagok sareng saurang. Si Ronyok bari ngagupay eta jalma duaan. Si Gombar jeung si Jabra ningker si Ronyok. Enden kapan keur sakedap. Aduh, si Ronyok ka citra resmi ngomongna kitu. Enden kapan keur sakedap. Semuk bedog panjang si Gombar jeung si Jabra ting sanguk ngahanca bohong jeung cangkeng si Ronyok. Kalage si Ronyok atuh geus masangi dina ilmu silat. Lep cross curulit. Awak si Ronyok micinan serangan eta begal. Rasa kitu sia kabecus teh. Si Ronyok bari cangkeng. Campas ya kadewek. Si Gombar bari masang kuda-kuda luhur. Posisi bedogna dikulapit-kulapitkeun jiga kolecer. Atuh si Jabra oge sarua da saguru saelmu. Masang kuda-kuda luhur, bari parona seukeut bucer lolong kerang. Si Ronyok masang kuda-kuda handap satengah depok, suku kenca dihareup, suku katuhu di tukang. Leungeun kencana nyakar sedengkeun peureup katuhna ngabandul. Sor maju ka dieu kabehan. Si Ronyok tenang. Hup, ya. Sebrut dua kompletan begal langsung ka serangan deui. Kanyahoan eta suku si Ronyok nyayang kana cangkeng si Jabra jeung peureup katuhna ngabandul hulu angeun si Gombar. Cekuk deus jebrok. Ora leungeun nu teras ngabistel ka eta musuh duaan. Yo, aduh, tebak. Si Gombar jeung si Jabra ngagorowok nandangan ka nyeri bari badog nating alat celeng. Tah, sukeun. Tah, bus. Tah. Serepet si Ronyok ngalugas bedog betekokna. Seret. Digaskeun kana calana pangsi si Gombar jeung si Jabra. Eta dua begal teh langsung peureum palawur atuh da. Bobogaan anak sapat ka kadek ku bedog betekok si Ronyok. Calanana eta begal langsung bolong. Dan citra resmi langsung meungpeun carang gitu geunan bari ngoceak. Alayung. Bari era neng citra resmi. Yung sia nyikah. Bisa aing kalap deuleu. Bejakeun ka si Bewok. Dewek ye kadaguan di dieu. Si Ronyok bari molotot, bari nepakan dadana. Teloba mikir panjang deui eta dua rampok teh pating beretak lalumpatan teu bebaranting bari calanana barolong. Teu serikna notok-notokeun maneh atuh. Ngajugjug ka leuweung sancang rek bebeja ka jajadugna si Bewok.
Eta si Ronyok ditangkep ku Nen Citra Resmi. Aduh. Kehen si Ronyok ngeunah kitu ditangkep. Nuhun pisan Kang, tos nyelametkeun kehormatan abdi. Si Bentang ngagabrug si Ronyok. Tos janten kewajiban engkang geulis ngabela anu lemah. Si Ronyok bari ngeleter sarana. Kakaraeun saumur nyuhun hulu manehna nangkep mojang geulis rancuni. Hate si Ronyok ratug tutunggulan. Jantungna asa coplok, aya nu ngenyoy kana dadana. Rambut eta mojang sacangkeng galing muntang teh katebak ku angin leutik.